فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بارك الله بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. والله أعلم بمراده. Inna Allaha sanyanyana Allah ya'muru marenta Allah kum kamarane kabeh antu addu yen tanekanan marane kabeh al amanati kana pirang-pirang amanah. Ayat tegasna ma kana perkara utumina anu diamanahan alaihi naon kana itu ma minal hukuki tina pirang-pirang hak ila ahliha kahlina itu hak. Nuzilat diturunkeun ieu ayat lamma akhaja barang nyandak Aliun Sa'ali radhiyallahu anhu miftahal Ka'bati kana kunci Ka'bah min Utsman bin Talha al-Hajabi ti Utsman bin Talha al-Hajabi sadanaha kuncena itu Ka'bah tegasna kuncena itu Ka'bah qasron kalawan maksa lama qadima barang sumping an-nabiyyu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam makata ka Mekah amal fathi di taunan putu Mekah wa mana sareng nyegah itu Utsman kaitu Ali wa qala sareng ngadau itu Utsman lau alimtu lamun uninga qaula annau sanyana Rasulullah eta utusan Allah lam amna moal nyegah kaulau kana itu kunci. Pamaro maka miwarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biradi kalawan ngabalikeunana itu kunci ilaihi ka Utsman wa qala sareng ngadau Kanjeng Rasul haka khalidatan talidatan
haka nyokot anjeun walidatan kana salilana talidatan pikeun bakal datang, talidatan halna bakal datang. Pajaba maka ngarasa heran itu Utsman min jalika tina anu tos disebut. Pakuria maka dibacakeun, Pakoroa maka maca lahu ka Utsman aliyun saali al ayata kana ayat. Paslama maka Islam itu Utsman. Wa atol sareng maparinkeun itu Utsman kana kunci. Inda mauti dina waktu mautna itu Utsman. Li akhihi kadulurna itu Utsman Syaibah tegasna Syaibah. Pabakia maka tetap itu kunci piwaladi dina anakna Utsman. Wal ayatu sareng ari ayat, wal ayatu sareng ari ayat wa in warodat sareng sanajan kawarid itu ayat ala sababi khosin kana sabab anu tangtu. Paumumuha makari umumna ayat mu'tabarun eta diitibaran bi qorinatil jam'i kalawan qorenah jama'. Wa jahakamtum bainan nasi, wa jahakamtum sareng di mana-mana ngaukuman marane kabeh bainan nasi antara manusia. Ya'muru marentah Allah kum kamarane kabeh bi amrikum. Ya'murukum marentah Allah kum kamarane kabeh antakumu yen tang hukuman marane kabeh bil adli kalawan adil. Innallaha satune Allah ni'imma ngabaguskeun ieu perkara adil. Manaona itu perkara pihi eta tetep dina lapad ni'ma idghamu mimi ni'ma ngaidgham geunana mimna lapad ni'ma fi manakirati dina manakirah al mausufati anu disipatan. Ayat tegasna ni'ma syai'an bagus itu perkara syai'an naonai di perkara jadi tamyiz. Yaijukum mituturan Allah kum kamarane kabeh bi kalawan itu adil. Ayat tadiatal amanati tegasna nekanan amanah wal hukmal adli. Ayat tadiatil amanati tegasna nekanan amanah wal hukmi bil adli sareng hukum kalawan adil. Innallaha satune Allah kana wasana Allah sami'an eta anu maha ngareungeut lima kana perkara yuqalu anu diucapkeun itu mah basiran tur anu maha ningali bima kalawan perkara yafalu anu migawe yafalu anu migawe jalma tayub alu anu dipigawe itu mah
Ya ayyuhalladzina aling-aling pirang-pirang jamaah manu anu iman itu ladzina ati'u kudu nurut marane kabeh Allah ka Allah wa ati'u sareng kudu nurut marane kabeh Rasulullah ka Rasul ulil amri sareng ka ulil amri ashabi tegasna anu ngagaduhan ay al-ulati tegasna anu ngurus minkum timarane kabeh di mana-mana marentah itu lil amri kum kamarane kabeh bi taatillahi kalawan taat ka Allah wa rasulihi sareng rasul Allah pain tanajatum maka lamun bening ceweng lamun pertentangan marane kabeh italaktum tegasna pertentangan marane kabeh bi syai'in dina hiji perkara parudu maka kudu ngabalikeun marane kabeh kana syai'illahi ka Allah ayat tegasna ila kitabihi kana kitabna Allah wa rasulihi sareng rasulna Allah muddat hayatihi dina waktu hirupna rasul wa ba'dahu sareng dina sabada na rasul ila sunnati kana sunnana rasul ayat tegasna aksipu kudu mukakeun marane kabeh alaihi kana itu amru minhuma tiduanana in kuntum lamun aya marane kabeh tuminuna eta iman marane kabeh billahi ka Allah wal yaumil akhir sareng poe akhir jalika itu anu tos disebut ayat tegasna arrudu ngabalikeun ilaihima ka Allah jeung rasul khairun talawi alus lakum kamarane kabeh minat tanazza'i tibatan pertentangan wal qauli bi ra'yi sareng omongan kalawan pendapat wa sanu sareng leuwih bagus tawilan ngabalikeunana malan tegesna tempat pambalikan tapala dulur sadayana nyaritakeun kamari nyaritakeun dahsyatna siksa neraka disambung jeung nyaritakeun kana ngeunahna asupna ka surga tadina ayat ieu paladur sadayana ayat 2 hiji tentang masalah kudu jadi jelema amanah nomor kedua kudu jadi jelema adil di mana-mana ngahukuman lamun arek ngajelaskeun tafsir moal bener lamun teu make asbab nuzul paladur sadayana dina taunan ka-8 Kanjeng Nabi menang naon putuh ti Allah Subhanahu wa taala tegasna terbebasna kota Mekah itu artina nu tadina dijajah umat Islam ladur sadayana bebas asup ka Mekah ketika sateuacan putu Mekah maka eta umat Islam ya katahan pikeun ngalaksanakeun ibadah haji di mana di hiji tempat ngaranna Hudaybiyah lamun ngomong ka ditu aya momen Hudaybiyah deket Gunung Seureun ya gitu dadan geus umroh kanannya encan kamari teh jadi gitu tah aya tempat ngaranna Hudaybiyah
Itu eta teh termasuk mikot jam mikot makani para mikot nu umroh para mikot anu munggah haji Hudaybiyah sebab Tan'im Hudaybiyah milam bir ari eta para mikot anu umroh jeung anu ngalaksanakeun ibadah haji. Tati Hudaybiyah paladur sadayana Kanjeng Rasul terjadi kusebab ku jelema kafir ditahan ya itu di tahunan kagenap itu paladur sadayana kagenap areka 7-nya itu terus akhirna baralik deui tah terjadi munggah hajina ya pang era-eraan lamun munggah haji terjadi bapak almarhum geus nepi ka mana ka Cengkareng baheula mah paladur sadayana balik deui terjadi paladur sadayana terjadi munggah haji tah paladur sadayana terjadi sampai di dinya Sayyidina Umar ngamuk sebab ngeleh Kanjeng Rasul titah ku Allah ngelehan ya sampai ngomong kieu dina surat Al-Fatah paladur sadayana Muhammad ai maneh nabi lain. Begitu. Masa nabi sieun ku jelema kafir, Kanjeng Rasul teh nembalan eta. Mun aya santri ngomong ka ieu nya ai maneh tis kiai lain. Kiai eleh ku jelema kafir. Gor centang santri kowe. Kitu teh Mas, ai maneh nabi lain. Cek Sayyidina Umar, masyaallah. Tu Kanjeng Rasul cicing bang. Ya la ilaha illallah kairna paladur sadayana ya lila panjang namun diceritakan tentang masalah Hudaybiyah terjadilah perang paladur sadayana ya jadinya nyaeta masyaallah perang Khaybar ya pembebasan Khaybar tadi dinya perang anu luar biasa umat Islam menangguni mana ge sampai diriwayatkeun dina surat Al-Fatah keneh hiji sahabat teh aya nu menang 12 onta kabagian gunimah napa 12 kali 35 juta jadi kuat menang 400 juta saurang sesa perang sebab ai Khaybar mah kota hiji lembur anu memang subur ya terus terdesak orang-orang kafir akhirnya mulai loba tati Madinah sampai 12.000 paladur sadayana geus ararasuk Islam kabeh di Madinah karak mulai Kanjeng Rasul ngomando pikeun memasuki kota Mekah. Ya terjadilah kota Mekah naon ngaranna tertundukkan ke orang-orang Islam. Datang kadinya Kanjeng Rasul 12.000 bayangkeun. Marawa obor ya siap menabah genderang perang. Ya lempang aya nu lempang aya anu naon aya anu naik kendaraan aya nu naik kuda aya nu naik onta marawa obor ya 12.000 ukuran 475 kilo Mekah Madinah kan lempang aya nu gitu nah nepilah ka Mekah maka cek Kanjeng Rasul jelema anu masuk Masjidil Haram aman nu asup ka Imam Abi Sufyan aman anu asup ayeuna cicing di Baitullah aman bae sampai disitulah paladur sadayana Abu Sufyan asup Islam ya 350 tapekong di Ka'bah eta direjet-rejetkeun ku Sayyidina Ali. Jadi Ka'bah teh dan pinu ku tapekong balam.
nya termasuk di jerona ge paladur sadayana eta aya tapekong sebab tingali we hadis paladur sadayana antara Sofa jeung Marwah teh eta aya tapekong beulana nya itu aya tapekong pode ngaranna nabulugul muram ge aya itu lamun dibuka hancana pokona bab haji we kieu teh tak keur ngaji jeung budak bab haji jadi baheulana aya tapekong sebab di Sofa teh aya nu jinah di dia anu jinah tanu di nu jinah ieu paladur sadaya dijieun tapekong dibangga-bangga paladur sadaya tah akhirna ku Sayyidina Ali direjet-rejetkeun eta tapekong ya beres Kanjeng Rasul 2 poe 2 peuting narimaan jelema abru-abruran asup Islam tah nu jadi sejarah turuna surat Iza Jaa Nasrullahi wal Fath. Nah, iza baca we tafsiran Iza Jaa Nasrullahi wal Fath terjadi putuh Mekah wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi wajah jeung ningali anjeun ka manusia eta naon wajah berbondong-bondong masuk Islam ya itulah Islam paladur sadayana lamun diperjuangkeun secara ikhlas insyaallah bakal sukses maka nu dititah ketika orang menang kesuksesan lain nginget petasan urang apa nurah-urah lain ya pada 17 Agustus ya itu memperingati 17 Agustus dangdutan lain ya gedeng deui Maroko lamun menang rame ta ya ayeuna pan orang Arab mah ngadukungna ka Maroko ya Maroko lawan saha Perancis lain cenah dan apa teh dan apa bawahabnya pemain bola dan bola ini gara-gara Piala Dunia paladur sadayana ya itu kemarin si Ronaldo eleh ku Maroko aju ngomongna cenah arek dagang jengkol di Tangerang karena yang naon karena yang ieu yang kios jengkol cenah meni mewek-mewek cerita eleh bawa apa mah nyahoan lah atuh aya nu nonton bola man batur mah ke layar gede disebutna Infocus layar geus gede kieu tah nonton bersama nya nyaho Mas Adin mah kajeungeun uga henteu dicaram cenah pan kiai cenah 4 tahun sekali cenah sekali-kali atuh cenah gaul atuh saeutik mah anjis cek kitu ya si eta nya tah jadi urang mah kadang-kadang lamun memperingati kemenangan teh ku hura-hura nya padahal anu dititah naon pasabih bihamdi rabbika was takbir maca tasbih muji ka Allah istighfar bising amal-amalan urang aya nu teu ikhlas bener teu seperti salat padahal urang geus salat urang make istighfar ada istighfar mah geus ngomeranda nya dan nya geus ngomeranda karang ieu mah geus salat istighfar orenganan salat urang mah istighfaraneun Mbah nya keur salat ngitung pasir salat kadang-kadang hitung katimus geus laku baraha eta paladur sadayana salat urang ya Allahu akbar itu tamaman beres kan ya beres tah pokona lamun dicaritakeun panjang beres akhirna kan kabayi paladur sadayana kabayi segi opat tah aya nu dingaranan mu'tazam teh ngaranna panto Ka'bah akhirna eta panto Ka'bah gitu hayang dibuka ku Kanjeng Rasul kuncina anu nyahoeun saanu nyekel ternyata di dieu paladur sadayana
nya gitu. Menurut Imam Bagawi palados diteangan nu nyekep nu nyekel ayeuna kunci ka panto Ka'bah teh ngaranna Utsman bin Tolha Al-Hajabi ti golongan Bani Abdiddar. Tamanehanana kunci disebutna kuncenna nu tukang urusan Ka'bah ngaranna Wahab lah. Utsman bin Tolha Al-Hajabi. Ada sadak pertanyaan siapakah yang memegang kunci pintu Ka'bah? Kada yang kasih firman jawabna Wahab. Tolong kira-kira aing ngomong Wahab ditulis Wahab. Atau nyanyi orang yang pertanyaan siapakah yang ketika Rasul datang ke Madinah yang paling pertama masuk Islam? Pertanyaannya gitu momen Abu Jahal. Sasti ayo nu ngajawab Abu Jahal tolong teu nyambung. Abu Jahal mah di Mekah, ieu mah di Madinah. Ya, sering ngabaca ge pangheulana jelema anu Rasul pas datang ke Madinah asup Islam teh adalah saha? Abdullah bin Salam. Kudu nyawa sejarah sedap net doangan. Ya mangke kadang-kadang nerangkeun bahwa siapakah pemegang kunci pintu Ka'bah? Wahab. Aduh kacau awat. Ta akhirna baladur sadayana nya. Palamma daulan Nabi sallallahu alaihi wasallam makata yaumal fathi aglaqa Utsman. Pas Rasul datang ke Makkah gitu, maka eta buru-buru panto Ka'bah teh dikunci jepret ku si Utsman teh ya gitu. Karena saya tanya nyumput wasuada sudha naik mana kalau teh nyumput akhirnya kita Sayyidina Ali paladur sadayana neangan Kanjeng Rasul karena eta kunci Ka'bah ya. Pakila lahu innahu ma Utsman diucapkeun nu nyekel kunci Ka'bah saha? Maka dibejakeun ke Kanjeng Rasul nu nyekel kunci Ka'bah teh ngaranna Utsman ya. Kitu diteangan eta si Utsman teh ya. Paaba maka mbungeun eta Utsman merekeun kunci. Akhirnya direbut ku Sayyidina Ali dipaksa. Direbut karak manehanana ngomong kieu nya. Lau alimtu annau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam amnahu al-miftaha gitu ya. Lamun nyaho aing cenah nu menta teh adalah Rasul maka ku aing moal dicegah tina merekeun pasti diberekeun. Akhirna palawa Ali bin Abi Thalib jadau ngarebut bae geus dicokot ku Sayyidina Ali. Deun sia ya itu wa khaja al miftah wa fataha al bab paladur sadayana dicokot eta kunci dibukalah panto Ka'bah asup Kanjeng Rasul ka eta jero Ka'bah man ya ngan cenah mah di jero Ka'bah ge aya keneh tapekong cenah mah paladur sadaya cek hadis cenahna wadahala Rasulullah SAW itu kaita Baitullah salat di jero Baitullah baraha 2 rakaat ya. Salat 2 rakaat paladur sadayana gitu. Palamma haraja maka barang Rasul keluar deui nanya paladur sadayana sa Ibnu Abbas ayub tiau al miftah ditajtama bihi saqaya yen tah ayeuna merekeun kana kunci supaya ngumpulkeun kana imuman jeung saha anu bakal jadi kuncen eta Ka'bah ya. Ini ya geus dicegah ku Rasul ke ieu kunci kudu dikasahakeun deui itu bah
nya geus beres Rasul kan salat di dinya ieu kudu cek Ibnu Abbas kudu dikasahkeun deui jeung sanu berhak jadi kuncen Ka'bah. Nah paladur sadayana maka Allah nurun titah ka Kanjeng Rasul bahwa eta kunci kudu diberekeun deui kanu asal saha Utsman Al-Hajabi ya tadi teata karena Utsman Al-Hajabi ya itu Utsman bin Tolha Al-Hajabi Utsman bin Tolha Al-Hajabi ya titah ku Allah tah ya ieu nu asalna ayat ieu teh jadi Rasul menang amanah bahwa kunci ya kudu diberekeun deui ka Utsman bin Tolha Al-Hajabi gitu cek Ibnu Abbas ya Rasul saha kira-kira ayeuna nu pantas pikeun nyekel kunci jeung urusan Ka'bah deui maka turunlah aya gitu maka marentahlah sa Rasulullah SAW ka Sayyidina Ali supaya eta kunci dibalikeun deui ka Mang Utsman nya gitu waya tajiru sareng gawe ujur sa Sayyidina Ali lahu ka eta Utsman papa'ala jalika gitu ya maka migawe Sayyidina Ali kana terus disebut li berekeun ka Utsman ya itu diberekeun ku Sayyidina Ali maka cek Sayyidina Ali cek Utsman akarohta wa ajaita akarohta nah maneh benci jeung arek milaraan kaula nya henteu cek Sayyidina Ali teh henteu cek Sayyidina Ali teh jitu taropako datang kaula karena babageurah sebab Allah geus nurunkeun kana ayat dina tingkah anjeun gitu dititah ku Allah kami mah dititah ku Rasul akhirna paladur sadayana nya dicekelah eta kunci kemudian ku sebab dibere kunci deui Islam lah saha Utsman bin Tolha Al-Hajabi ya maka dicekelan eta kunci usaha ku eta Utsman diberekeun ka dulurna ngaranna Utsman naot diberekeun ka dulurna saha ngaranna Syaibah terus di Syaibah paladur sadayana nya diturunkeun ka anakna Utsman sampai kapan eta teh paladur saya turun temurun nyekel kunci Ka'bah teh eta pasti keturunan Utsman bin Tolha Al-Hajabi ila yaumil kiamah jadi ayeuna teh nyekel kunci teh eta incu ayeuna geus naon goa tuh Muhammad 1430 berat 30 berain genep le 35 tilu genep 35 nya hah opat jadi geus bora generasi yo cuman pasti turunan eta teh moal teh ayeuna kunci Ka'bah turun ka Mas Adin ya turun temurun iya nu jadi masalah tah nu jadi asbab nuzul maka timbullah lapad dina tafsir paladur sadayana kieu cek Allah subhanahu wa ta'ala cek ieu tafsir paladur sadayana nya dijelaskeun di dieu paladur sadayana al ibarat bi umumil lafzi di dieu mah lapadna wa in awain waradat ala sababi khosin fa umumaha mu'tabarun bi qarinatil jam'i gitu sanajan ayeuna geus kawarid kana sebab anu tangtu baheulana kitu bahwa kudu jadi jelema amanah maka umumna ieu lapat teh nuduhkeun kana umum artina cek Allah subhanahu wa ta'ala paladur sadayana
innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ay asbab nuzul anu tadi sanyanyana Allah taala paladur sadayana kitu marentah ka marane kabeh supaya marane kabeh nekanan kana amanah. Nah ieu urang ngabahas amanah. Amanah teh paladur asal manana mah narima titipan. Nah kieu ya. Cekuring ya, moman, titipnya, ya duit, pangberekeun, kabah, wahab, ya, dipinjam heula menang teu? Moman, dipinjam heula menang teu? Hah? Teu meunang. Sebab duit bahwa titipan ti ieu. Ah, pake heula ah. Yang modal ka timus ah. Eta teu meunang. Ya. Mangka paladur sadayana gitu. Lamun cek ieu berekeun ka bawah, ulah diberekeun ka sasaha, ulah diberekeun ka diri. Ngaranna teu aman. Teu aman, sifat munafik. Karos teh. Ya. Titipan jadi lamun aya titipan kudu diberekeun ka saanu, kudu kasih anu bae. Atuh kecuali aya izin ieu. Bisa ngarek dipake heula mah mangga moman aya can nepi ka bawah mah. Hiji. Karos deui Pak. Ya. Hiji. Nomor kedua paladur ini ge lamun keur global nya, keur ieu masyarakat nitip. Ya, kahiji anu ngurus duit di masjid. Ieu teh duit jang pembangunan masjid. Dititipkeun ka bendahara. Eta bendahara ge paladur sebenarnya teu meunang make. Made kuring enak. Cenah kumaha ketua sebenarnya mah sieun minjamkeun duit ayeuna di dauriyah. Nyorang aya kiai minjem duit 4 juta setengah jang nembus motor maksa bae. Akhirna musyawarah dek kapaksa diberekeun. Sebenarnya mah eta mah geter. Meunang apa henteu? Ai kabeh aya geus cek ketua ACC mah tuh geus. Padahal mah ningali kitu mah ieu teh duit umat ulah. Bahkan nyorang paladur sadayana aya jelema rek nyalon lurah hayang minjem heula duit pengajian 20 juta kumaha nuro. Kuieu si megelo kumalaun ele moal kagantian aing nu rieu. Teu meunang. Atuh teu meunang. Eta mangke jang misalkan emang dialokasikeun ajang misalkan bisaroh teh lain mulian nu ngaji bisaroh teh lain ieu tapi sekedar pangbumbungah ka jelema anu sok ngaji lain dibere ieu disebutna mere hadiah sebab ceuk Rasul ieu ge kuring hayang sebenarnya mah ngan can ka cumadanan dan kuduna dadan jadi donatur. Jadi lamun penundaan teh hayang mereh samping gitu. Hayang nah teh mah. Kamari aing can boga keneh wae duitna ieu. Nya cik ieu dicicirai hayang kanasibkeun ku Allah bisa mencit sapi lamun korban. Hayang nah teh karek hayang we. Can kanasibkeun. Lain arek sosombongan arek naon ngan nah teh boga kahayang kitu. Sampai ka hoda mah ge. Eta di ditu aya pengajian babaturanna 30 urang bah ya gitu 30 urang ya gitu disebutna pengajian Sirarange lamun teu salah pengajian Sirarange asa beres we akhir tahun atuh dibarare HP dibarare duit 100.000 ewang aju naon ngaranna samping naon pangrendahna ge wadimor baju koko dibaguskeun tah cik ieu pohara eta guru lain mulian ngaji cek Rasul kieu tahabu mere hadiah marane kabeh silih hadiah marane kabeh maka bakal timbul rasa cinta rasanya eta teh hadisna soe
Maka lamun ka Habib mah bawa lain sodako bahasana hadiah. Ya, hadiah mere hadiah. Gitu. Maka timbullah di muawanah sok dibere hadiah, sok dibere kos kitu, paladur bingkisan. Dipinjem duitna. Menang teu? Atuh kudu bebeja kakabehan. Kudu nama tak kuring ge eta dina palabadinya tahun ayeuna mah teu amanah ceuk ieu. Kudu bebeja heula ka masyarakat. Kiai anu arek minjem duit 4,5 juta bere entong. Umumkeun tah. Kudu nama. Ayo, antu adul amanati. Termasuk bendahara, bendahara masjid, duit yang kesejahteraan masjid, yang pengajian di masjid, yang alokasina. Kemudian pala dulu saya bendahara masjid, si dadan teh, kurang modal, duit masjid teh, nilai 2 juta. Saya tapi kudu tepatnya. Taya punten temenah. Daya tamah jang kesejahteraan masjid. Ya, jang kesejahteraan masjid. Disebutna bahasa fikihna masoli masjid. Pake kadinya lamun dipinjemkeun jang usaha atau temenah teu amanah. 2. Termasuk pesantren udah. Duit pesantren misalkan nyoka duit pesantren. Ya kudu bebeja heula ka pimpinan. Ngaji, rek minjem duit kieu karena ku ieu. Ku sebab ieu duit kesejahteraan pesantren arek dipinjemkeun ka si anu kajentong ridho teu. Kitu kuduna. Ieu kadang-kadang silih berbisik-bisik lah. Haruas harewas sama Gus. Ada urang we lah. Nah Mas Bur teh ulah kadang ulah rame teh ya. Jadi Allahu Akbar ye kadang-kadang teu amanah.